Ku abi orang panggilannya Langsung ke dia. Ku abi orang panggilannya. Cobi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mana nu kudu dipanggil. Nu mana heula saurna Ibu? Aya Bu Haji Yulianti. Saha deui? Pak Haji Deden, Pak Haji Dadan. Dadan. Aya Pak Haji Dadan. Aduh. Aya Pak Haji Naria. Sarang Bu Haji Naria. Tuh jabaning dibelakukannya. Greg. Sarang sadayana. Mangga diantosan. Asik. Doa Jayanti. Wes, pasukan Evi luar biasa. Separa kanca, iya mah nya? Separa kaca Separa ya kanca. nenek-nenek nah. Dari Aya. anak-anak. Mohon mangkasok. Mana Bu Hajat, Bu Hajat? Mangga Bu Pak Haji datang. Yuk. Asik. Nu kudu dipilih, anu itu gelis, Alah. anu ieu gekset, anu itu gaya, anu ieu gagah. Milih anu mana? Mana nu kudu dipilih, anu itu gekset, Ais. anu itu gagah, anu ieu manis, anu itu canggung, anu ieu hideung, milih anu mana? Asik. Aduh, bingung. Sakadina anu hiji keur jajangan, lamun putus jeung nu ieu nu anyar jadi gantilan. Bingung. Anu ieu teu jadi, pilih itu kumaha ieu jadi kuring nu rayuan. Asik. Asik. Arsip habis. Ayo Bu Haji, urang ngibing heula Bu Haji. Asik, luar biasa. Nah hari itu mah video we teras Bu Haji sanes ngibing. Saha deui anu dipanggil ku Kak Dewi? Made anu dipanggil saha? Ibu Haji MR, Bu Haji NR, kadieu heula. Bu Haji NR, Mana? Bu Haji NR. Aya. Alah anu mana? Asik. Bu Haji NR, kadieu heula. Teu acan kadieu. Bu Haji NR. Aya, regreg aya mah nya. Nu kudu dipilih, anu itu gelis, Ais. anu ieu manis, anu ieu aya, anu ieu aya, anu ieu acan. Milih anu mana? Tos aya Bu Hajina. Mana nu kudu dipilih. Pak Haji NR, ibuna atos, tinggal Pak Hajina di angkasan heula. Aya Pak Haji Naria. Satadina anu hiji keur cadangan, lamun putus jeung nu ieu
aduh Wes. Wasik. Wasik. bingung anu itu anu iya henteu aya milih itu kumaha ieu jadi kuring nu rayungan asik Asik. nu kudu dipilih anu ieu aya Ayah. ieu aya Cobi. ieu aya Tacan iya. itu tacan. Aduh, kasih aya nu ieu aya Kemana dia itu nu tacan? ieu aya Ah, aya atos dia tacan dia. nu ieu aya teh haji saha ieu hah teh hani teh anu manis teh nuhun Bu Haji NN nuhun teh hani sayang milih anu mana orang ibing ya orang ibing Biasa. aduh